Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kumaha damang sadayana, bagaimana kabarnya semua? Dinten ieu urang diajar pelajaran bahasa Sunda bab 5 tentang pengalaman. Sate acan diajar, urang sarerea baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Buka bukunya halaman 71. Kita belajar tentang miwanoh kecap pananya. Kita belajar tentang kata tanya. Ngagunakeun kecap saha, menggunakan kecap saha atau kata saha. Nah, kata saha itu artinya siapa. Biasanya digunakan untuk menanyakan orang. Contoh kalimatnya, Rina jeung Adam ulin ka kebon binatang. Rina dan Adam bermain ke kebun binatang. Saha anu ulin ka kebun binatang? Siapa yang bermain ke kebun binatang? Jawabannya Rina dan Adam. Yang B, Rina jeung Adam diajak ulin ku bapakna. Saha nu ngajak ulin Adam jeung Rina? Siapa yang mengajak Rina dan Adam? Bapakna jawabannya. Selanjutnya contoh kalimatnya. Neni ulin ka laut. Saha anu ulin ka laut? Ami ngojay di laut. Saha anu ngojay di laut? Atau siapa yang berenang di laut? Jawabannya Ami. Nah, itu menanyakan orang ya. Selanjutnya, ngagunakeun kecap naon atau menggunakan kata naon. Naon artinya apa? Biasanya digunakan untuk menanyakan barang, binatang, atau tumbuhan. Contoh kalimatnya, Rina jeung Adam nempo sasatoan. Rina dan Adam melihat hewan. Naon anu ditempo ku Rina jeung Adam? Apa yang dilihat oleh Rina dan Adam? Jawabannya sasatoan atau hewan. B, maung keur depa di juru. Naon anu keur depa di juru? Apa yang sedang duduk di pojok? Jawabannya maung. Kita buka halaman 72. Tangtukeun kecap pananya anu merenah. Nah, ini diisi menggunakan kata naon atau saha. Yang A, titik-titik nu piknik ka laut. Jawabannya saha. B, anu dibawa lamun piknik. Yang dibawa ketika piknik, jawabannya naon karena menanyakan barang. Titik-titik wae nu datang ka imah Nini. Menanyakan apa ini? Iya, menanyakan orang, saha atau siapa. Yang D, titik-titik anu sok dilakukan waktu piknik ka laut. Yang dilakukan ketika piknik di laut. Jawabannya naon. Yang E, titik-titik anu ngajak piknik ka laut. Yang mengajak piknik ke laut, jawabannya saha. Selanjutnya yang F, sama ya, menggunakan kata naon atau saha. F, titik-titik di anu dipikaresep ku Danu. Apa yang disukai Danu? Iya, naon. Titik-titik anu ngilu piknik jeung Danu yang ikut piknik dengan Danu. Jawabannya saha atau siapa. Titik-titik anu kudu dipake lamun ngojay. Yang harus dipakai ketika berenang. Jawabannya apa? Naon atau saha? Ya, naon atau apa? Titik-titik wae sato nu aya di kebun binatang. Nah, ini menanyakan hewan yang ada di kebun binatang, berarti pakai kata
Naon, betul. Terakhir, titik-titik anu sok ngurus sasatoan di kebun binatang. Yang suka mengurus hewan di kebun binatang berarti menanyakan ya orang atau saha. Nah, halaman 75 kamu salin dengan tulisan sambung ya, salin ku aksara sambung. Ditulis ya di buku tulisnya halaman 75. Nah, ini juga ya, 76 dan 77 sampai yang J. Terima kasih banyak, hatur nuhun. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa sholat 5 waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.